Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum sallallahu masyayikhina wa mu'allifil kutubi wa ta'ala. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi naf'an barakalana wa lidnika wa linasi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adabul jima'i, tanya siap rek belusukan ya, adab belusukan. Wa adabul jima'i jeung ari pirang-pirang tata krama jima. Sugan tata krama teh yang hareupan guru we wungkul. Ternyata rek mejus oge aya tata kramana teh da. Ulah dianggap sepele. Jadi ilmu teh aya segala rupa ge aya ilmu dengan urangna we teu apa. Da urangna sepitina pangarti sepatina pangabisa. Salah satun eta aya 3 qablahu dina samemeh jima. Wa salah satun sareng aya 3 halahu wa salah satun jeung eta ayat 3 halahu dina nalika keur jima. Wa salah satun jeung eta ayat 3 ba'dahu dina sabaqdana jima. Tata krama jima, etika jima. Raj geus sabaraha tahun umur? 18. Wih, teh can hak ngaji ieu euy. Ya 18 tahun ke atas plus kagigir masalahnya. Power. Tadi ulah nyalurkeun teu para ruku. Bekal jang ente, teu bekal jang ente oge minimal atuh bekal jang kolot. Jang kolot ente bapak tah ieu bekal namanya pangaosan gitu. Mun bekalna tah abdi mamasihan bekal ka bapak teh bapak mamasihan ka abdi teh bekal artos, abdi ka bapak masihan bekal. Bekal naon bisi bapak bade dugem sareng mamah gitu. Bere. Tata krama jima teh aya samemehna, aya eukeurna, aya ba'dana. Aya samemeh jima, aya eukeur jima nuju, aya sabada jima. Eta teh etikana. Kumaha carana, kumaha etikana, cara pelaksanaanna belusukan teh kumaha. Amma salah satu anapon ari anu 3 alati anu qoblahu nu eta tetep dina samemeh itu lati patakdimul mula abati eta ngaheulakeun al mula abata kana heureuyan bercumbu. Lamun bahasa dokter mah spesialis seks itu ngaranna teh lain bercumbu tapi foreplay. Wih keren. Nah ya gagah ya, hebat. Liyatiba supaya senang, supaya puas. Enggak, supaya puas. Naon qalbu zaujati hatekna pamajikan. Wayatai saro jeung gampang naon muraduha nu dipikahayangna ku itu zaujah. Hatta ida ala sehingga di mana-mana geus ngos-ngosan. Apa teu ngos-ngosan? Apa aja? Nah, tentunya ngos-ngosan teh bahasa
Ya geus foreplay lah, geus ngeplay gitunya, geus ngos-ngosan. Naon napasuha, napasna itu jaujah. Wa kasuro jeung geus loba naon kolkuha menggeliatna itu jaujah. Menggeliat apa? Geus teu daek cicing pamajikan teh. Ku bakat geus katarik sahwatna. Wa tolabat jeung nyuprih itu jaujah jeung menta jaujah iltizama rajuli kana nangkeupna nu jadi salaki dana tah deukeut itu rajul minha ti itu jaujah. Wasaniyatu jeung ari nomor kaduana muraatu halil jimai nyaeta ngaraksana tingkah jima. Ieu kakarek nyaritakeun samemeh naon tah jima ieu nu kaduana. Fala yati maka ulah ngajima itu jauj atawa rajul mangga ha ka zaujah wahia bari ari itu jaujah bari katun eta anu nonggeng. Mun bahasa keren nama doggy style. Kerennya eta da gaul saeutik bahasa teh. Barikatun eta anu doggy style nonggeng. Li anna dalika karena sanyana itu punten. Barika ya suku eta matak ngamasakatkeun itu dalik alaiha ka itu zaujah. Au ala janibiha atawa kana gigirna itu jaujah kabelah gigirna jaujah. Maksudna migawena bari nyangigir lain dia dukun kana pingping ka gigir teh. Li anna dalika karna sanyana itu janib ala janibiha yurisu eta matak ngawaris itu dalik waj'al hasirati kana nyeri cangkeng. Wala yaj'al jeung teu ngajadikeun itu jaujah ka jaujah fauqahu dina saluhureunana itu jauj atawa rajul li anna dalika kana sanyana itu fauqahu yurisu eta matak ngawaris al intiqara kana panyakit rahim bal balik tah mustalqiatan bari nanang karak rofiatan bari anu ngangkatkeun rijlaiha kana dua sukuna itu jaujah. Fainahu makasanyana itu mustalqiatan ahsanu hayatil jimai eta pang alus-alusna tingkah jima. Wasali satu jeung ari nomor katiluna tata krama sameme jima teh muraatu waqtil jimai eta ngaraksa waktu jima. Ay waktil ilaji tegesna waktu ngasupkeun dakar kana parji bitakwidi kumaca ta'ud wa tasmiyati jeung maca basmalah wa haqqi dzakari jeung ngosok-ngosokkeun dakar bijawani bil parji kana gigir parji wa gomji sadia ini jeung ngaremas dua puting susukna eta jauh. Duh meletus balon hijau dar tak gitu. Wa nahwi dalika jeung saumpamana itu hakid dakari jeung saterusna. Mimmah dina perkara duh aing teh geus mulai beuki. Wah geus mulai muki kitu geus lain foreplay deui ieu mah. Geus lain ieu mah geus tak berdaya ieu. Yuhariku eta ngosong punten. Naon ngabangkitkeun musikeun itu emak syahwataha kana syahwatna jaujah. Alap berkah aos kusadayana. Tinggalin kan. Hah?
Para hadirin wal hadirat, etika jima dina samemehna eta ternyata aya panduanana supaya nalika keur waktu jimana sae, malah lamun ngahasilkeun budak oge jadi budak anu hade. Karena hayang boga budak anu soleh teh lain wungkul keur dina jero kandungan, tapi keur nyieun budakna oge make cara make etika anu sae, sehingga proses dari awal hingga akhir itu berjalan dengan baik. Tolabul halali bitorikil halali, hayang alus maka carana oge kudu alus, jalanna oge kudu alus. Nah etika dina samemeh jima gitu. Nomor kahijina ieu qoblahu samemeh jima. Nomor kahijina ngaheulakeun heula bercumbu, ulin-ulinan, heuheureuyan, bermanja-manjaan atanapi foreplay. Pikeun naon? Pikeun kesenangan hate nu jadi pamajikan. Eta teh alus kacida. Hartina kulantaran ari jima teh mun kamari wani amud dunya salasun tabar lamsun wa taqbilun wa idkhalud dzakar nikmat dunya nyabak nyiung katilu ngasupkeun hulu. Nah, nu kamari ya. Nyabak nyium katilu ngasupkeun ieu teh kanikmatan dunia. Karena rek nyang hareupan kanikmatan dunia, lamun rek ngajemput nikmat berarti harus dengan cara yang bahagia, yang baik. Ente aya kabar ti kolot, mamah enjing kadinya bade nganterkeun acup bunga henteu. Bunga begitu rek panggih jeung kolot teh geus bunga. Ieu rek panggih jeung kabunga dunia, kulantaran rek panggih jeung kabunga dunia, maka samemeh migawe oge kudu bunga heula. Ulah nepikeun kami gawe dina kaayaan keur papaseaan keur silih sametutan goreng eta teh. Jadi ngalahirkeun heula kabahagiaan kana hatena nu jadi pamajikan. Hadirkeun pamajikan dengan hati yang senang. Kumaha carana? Tah eta heureuy bermanja-manjaan naon wae hal nu bisa dilakukeun ku anjeun. Naon wae hal? Wayatai saro muraduha jeung supaya gampang kana perkara nu dipikahayanna ku eta mar'ah, sehingga di mana-mana geus capek geus ngos-ngosan napasna alias geus mulai tertarik geus mulai ayeuna sahwatna bangkit ya, basahwatna geus mulai bangkit, maka kakare didinya nu jadi salaki nangkep kan nu jadi pamajikanana, peluk dengan erat-erat sekaligus dengan bahagia. Hiji, jadi nomor kahijina teh naon? Nomor kahijina, nah, bercumbu, foreplay. Dua, punten, acan dua ya, acan dua. Masih kan di dalam bercumbu. Tujuan tina mula abah teh naon? Wa kasuro qalquha wa talabat iltizamar rajul dana minha. Geus teu daek cicing tanggep. Dua, muraatu halil jima, ngariksa tingkah keur jima. Kunaon ieu pangna dibahas tina samemehna kapan eta mah geus tingkah waktu jima, supaya nalika keur jima ulah ngalakukeun kana pagawean atawa sikap jima etika jima nu nyalahan, maka dibahas tina samemehna. Ente kudu apal ya, nalika rek jima ente kudu apal. Berarti samemehna kan? Hah? Samemehna apalna teh samemeh ngalakukeun jimana. Hiji, ulah jima dengan gaya doggy style. Pamajikan nongeng, ulah
kuna lain kuna naon siga nu heureuy nya wah siga kuna heureuy kade bib ulah eta bib cilaka bib. Nah matak Mang Alin mah beruntung sabab ayeuna sampe kawin geus dibejaan. Mang Tantan geus beruntung sampe kawin geus dibejaan. Adi Mang Ulis geus dibejaan. Mang Wandi ka hade ulah diulangi nu geus. Bisi geus cumpol. Nu geus keun geus mawan. Ya, ieu. Eta Haji Beben itu teh. Haji Beben tos atos mah atos mangersa Kang Haji. Ngan ulah diulangi deui. Naon sababna? Eta teh ternyata ngamadaratkeun kanu jadi pamajikan teh tersiksa sebenarnya. Pamajikan teh tersiksa. Ngan urang we nu teu sadar. Hakikatna mah pamajikan teh tersiksa, ngamadaratan ngamasakatkeun milaraan kanu jadi pamajikan. Ulah, kapan ari jima mah lalaki hayang menang kabunga, pamajikan hayang menang kabunga. Duanana kudu naon? Bunga urang pikeun dipalebas salaki nu ngeunahna pamajikan anu ripuhna. Ulah. Duanana. Dua. Nalika rek ngalakukeun jima, ulah posisinya ngigir. Pahareup-hareup bari nya ngigir. Goreng eta teh. Cenah teh kunaon geuningan cenah mah henteu lebet wae bujal eta mah teu salah. Lain kadinya, lain. Eta bujal, lain. Mana? Naon margina li anna dalika yurisu waj'al hasirati. Eta teh ngawaris ngaakibatkeun sabada jima matak nyeri cangkeng. Ya. Nyeri cangkeng. Lamun Mang Ali mah moal nyeri cangkeng. Moal, da can ngalaman. Nomor kadua eueuh cangkengan. Nomor katiluna nalika rek ngalakukeun jima dibejaan ti salameh jima tah ulah dilakukeun jima posisi lalaki dihandap pamajikan di luhur ngabose siga beca montong ulah jadi beca style beca style ulah pamajikan di luhur pamajikan di luhur salaki di hanap eta teh teu sae. Nikmat mungkin, tapi sorry saja, Jek. Eta matak ngawaris kana penyakit rahim. Mana penyakit rahim seueur? Bisa wae jadi nimbulkeun kana mandul. Bisa wae jadi kana kencing batu. Bisa wae kana naon wae hal nu matak ruksak rahim nu jadi pamajikan. Ulah. Nu tilu eta ulah. Atuh kumaha? Tos we sae nama sakumaha nu dianjurkeun ku ahli fikih bahwa nupang alus-alusna migawe jima antara salaki jeung pamajikan teh nupang alus-alusna mah tos we pamajikan nang karak alias pamajikan dihandap salaki di luhur posisina lain berarti patonggong-tonggong pamajikan nongong kahanap salaki akur nongong kahanap risi lain rekam mana tuh maksudnya pamajikan Idris kakarek senyumna lebar ya kakarek ini power ya ini power teka salurkan masalah ini seberapa tahun Yusuf Idris power teka salurkan gak ada power kunaon geningan Idris nuju di mana? Eta nuju di Bogor. Nyalira dari kunci pantona. Power kade. Posisina pamajikan nang karak salaki nang kuban. Jadi pahareup-hareup bari sare teh patongong-tongong. Pamajikan nongongan kasur, salaki nongongan lalangit. Ade, pamajikan nongongan kasur, salaki nongongan lalangit. Eta nu pangalusna bahkan kumaha carana ropiatan rijlaiha suku pamajikan jegangkeun angkat ka luhur. Oh piawewe geus bingung. Sok payahna. Gusti Allah biar karing Bapak meuni jorang lain jorang ngajelaskeun urang. Ari ngajelaskeun kudu naon? Kudu jelas.
Ya, lamun kurang jelas mah dipraktekeun di hareup. Sok saha we naik teh ka dieu, awewe santri saha bisa santri dipraktekeun. Yo, nangkarak sukuna dijegangkeun angkat ka luhur. Lain jingjing lain sidak lain kitu. Anger posisi bujurna mah dihanap. Maksudna diangkatkeun ka luhur sukuna, bahkan dina Quratul Uyun mah disebut geuningan hanapeun bujur didampalan ku bantal. Ulah ku batak. Batak kok nyareri kana awakna oge. Wah, atuh ku bantal. Supaya naon ku bantal teh engke cai mani nu jadi salaki asup kana rahim nu jadi pamajikan. Jadi moal curang ngucur ka urang. Kabehanana asup eta alus pisan. Jadi nu panghade-hadena lantaran fa innahu ahsanu hayatil jima, pang alus-alusna tingkah jima teh kitu. Nangkarak nyangegan sukuna ka luhur. Nya. Sok ge contohan gede buat kita. Siarek. Oh. Ieu cenah eta santri can ge kawin geus ngaji nu kitu, al ilmu qoblal amal wal qaul. Qoblal qauli wal ilmu itu sameh ngomong jeung sameh gawe. Sameh urang kawin geus apal heula ilmuna. Bener teu? Sameh urang masak geus apal heula naon nu kudu dipasak teh. Ulah ujug-ujug tuluy ayeuna naon minyak masak naon teuing itu lieur. Geus apa ti ayeuna keneh menuna naon pasakeun teh. Itu gawe naon geus aya. Geus apal kumaha carana geus apal ulah barang geus aya tapi rek nigalena bingung sabab can apal. Makana ilmu heula kakarek ngomong kakarek beramal. Sok aya paripaos nu hese mangamalkeunana heueuh nu hese ngamalkeunana komo lamun ngamalkeun teh dibarengan ku ilmu rek bingung kacida bingung jeung hesena. Artos teh. Nah, dua nu katilu nyaeta ngaraksa waktu jima. Naon ngaraksa waktu jima teh maksudna kudu ngariksa anjeun nalika anjeun rek ngasupkeun dakar kana parji. Kumaha cara ngariksana? Hiji bitakwidi. Lamun rek jima teh maca heula ta'ud, a'udzu billahi min qori heula mana. Ieu rek jima a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Geus biasa. Ieu mah arek jima qori heula sila dijubah, dijas. Wah, ni rarieuh. Rarieuh teh kudu. Nu kadua wa tasmiyah maca basmalah. Nah geuningan maca basmalah kapan jima jang salaki? Jima mah ibadah lamun jinah maksiat. Ari jima mah ibadah ada posisina jima mah salaki pamajikan. Lamun jinah lain salaki pamajikan. Maka jima mah ibadah kulantaran ibadah kullu mri'in dibalin la yubda'u la eta fahuwa tuh kapanan eces jentre. Bismillah dia. Jadi bismillah teh rek waktu barang hakan bungkul. Tapi rek waktu jima oge bas kunaon maca taun. Setan bisi miluan, gengs. Setan bisi nempokkeun. Teh setan teh ningalikeun goblok milaraan ka aing. Nah, hal teh da ieu hayang teh setan teh kitu mun teu taun teh bisi setan miluan. Atawa keur waktu jimana diganggu ku setan tuluy ngalakukeun perbuatan anu teu layak jeung teu pantes matak ngaruksak kana rahim atau matak ngaruksak kana etikana jima. Jita kadeu teu kudu dikurokeun nya. Tilu wa akid dakari bijawanil bil farji. Nah, ieu nu paling urgen. Dakar digosok-gosok kana biwir parji. Samemeh ngasupkeun teh. Digosok-gosok heula saeutik biasa nuju naon nuju ngaraut gitu. Jadi ieu tukang bas geus apa digosok heula diasah heula. Naon margina? Ulah salah eta teh matak musikeun ngabangkitkeun kana syahwat. Diusikeun tantan kan sagedeung deui rek kawin tang teh salah rek kawin sagedeung deui. Ieu geus meunang ilmuna tan ya. Matak bersyukur tantan teh kado ieu teh kado sampe kawin ya. Kado hese yang kitu teh.
mahal, hayang ngosok-ngosok teh mahal. Ngosok-ngosok dakar kana arji. Tilu teh. Opatna wagom jisadiyaini. Naon nomor kaopatna nyaeta nyoo tasbih. Tapi tasbihna versi kada lain tasbih nu di masjid. Imam versi malam pertama versi jima. Nuju naon? Nuju ngadu kaleci. Dah eta. No, nuju ngadu kaleci. Jadi, yuk lamun dibahasakeun duh ieu teh bingung urang teh sebab salah teh dijelaskeun. Si jorok itu dijelaskeun ngalogatna kitu. Mah tulisanna oge kitu, coretanna oge kitu. Ngaremas-remas usus. Ya, ngaremas-remas usus kali lain jamur lain. Aya usus crispy, aya jamur crispy. Ieu mah ngaremas-ngaremas usus. Bari, bari si turub termosna dioprek. Awewe geus kararieu nu kieu nu geus kieu, geus beda-beda. Keun, bae kieu ayeuna tapi engke mah kieu mah. Sebab awewe mah siga cucunguk cenah kitu. Ya udah budak hese geus nangkarak mah teu bisa malik-malik deui geus. Pasrah harita. Nah, eta nalika rek super sup namper. Nah, eta dioprek heula. Wa nahwi dzalika mimma yuharriku syahwata. Atanapi naon wae tingkahna nu matak naekeun kana syahwat nu jadi pamajikan supaya orgasmena keluar. Mesti ting. Ya Allah, karim. Saya ngeusan ngaji teh. Wah, karunya dong. Aya malin trojol entok badedot. Langsung geus kawer Gusti. Tah, eta etika sameme jima. Kumaha nalika keur jima wa amalati jeung anapon ari anu tilu tina adab jima. Fi halil jima'i eta dina nalika keur jima. Fa awaluha maka eta ari nomor kahijina tina itu lati kaunul jahdi eta kabuktian payahna biriyadoti kuriyadot. Fi sumtin dina repeh wa taropukin jeung dina alon. Hiji tah kadek lamun keur waktu jima teh ulah ganeng. Wah, dordari musuh. Sahripuh nya ganeng. Dua watarofuk laun. Jadi ulah rurusuhan lamun rek jima dina Quratul Uyun kan dibahas lamun jima rurusuhan eta ngawaris kieu. Jima rurusuhan tanpa ngahadirkeun heula syahwat rurusuhan. Hartina si lalakina geus sayang, pamajikanna embung. Sementara alus mah si pamajikan diangkateula naonna? Syahwatna. Sanajan lalakina mah geus hayang. Makan alus mah cek tadi duanana deui teh kanikmatan jang duanana. Lamun rusuhan bukakeun kuatkeun celom sacelom we bae celup sariwangi misalnya. Sacelup we tuluy kaluar cai mani sup kana rahim jadi budak. Jadi budak teh sababiah kujima anu rusuhan eta ngawaris kana fasidul akli belet. Jadi lamun jima rusuhan teh matak belet ka budakna teh. Lamun jadi budak teh. Lamun kujima eta matak jadi budak. Makana ulah. Kirang sae. Kayak dina urang diulasnya dina wengian-wengianana teh. Atau kudu kumaha alon, santuy, bray. Santai. Dua, asaniyatu ari nomor kaduana pitamahuli. Eta dina nempokeun nahan ingda buruzi syahwatihi dina nalika pertela syahwatna jawaj hatta yastaupi sehingga nyumponan jawaj inzalaha kana kaluar caimani na jawjah ari kitu kumaha fa inna dalika maka sanyana itu tamahul ingda buruji syahwati yurisu eta bakal ngawaris al mahabbata kana rasa cinta
fil qalbi dina hate nomor kadua. Nah yuk kamari geus disampaikeun nya aya korelasina. Naon korelasina? Alusna kaluar cai mani salaki jeung pamajikan, alusna eta bareng. Pas pamajikan kaluar, salaki oge bareng kaluar. Eta nu pang alus-alusna nalika keur waktu jima. Naon sababna? Salaki moal milaraan ka pamajikan, pamajikan moal milaraan kanu jadi salaki. Mun salaki geus kaluar pamajikan encan, salaki geus ripuh pamajikan can kaluar, maka eta matak nimbulkeun kana lemahna syahwat jeung lemahna dakar. Alusna kudu kumaha? Bareng saena. Makana di dieu nahan nempokeun dina nalika nu jadi salaki geus hayang kaluar cai mani, tapi pamajikan acan. Hah? Pamajikan acan sakira-kira bisa nahan heula supaya berbarengan keluar cai manina nu jadi pamajikan jeung nu jadi salaki, maka nahan heula nu jadi salaki kana ngaluarkeun cai mani pikeun keluar cai manina nu jadi pamajikan, akhirna bareng. Hartos kecuali lamun geus teu bisa pisan, artina mun ente kieu ente hayang jima eueuh salurkeunana eueuh pamajikanana, eta paling cilaka, ripu. Paling ripu malih. Asli. Ripu. Naon ripuna? Eta teh akur seperti nahan nu kamari leuleuwih anu goreng. Mana cikii, sok cikii ditahan. Bakal jadi naon? Jadi penyakit. BAB ditahan. Jadi penyakit. Masih ngalaku mage syahwat ditahan. Wah, entak gawat kawin. Tak lamun geus syahwat geus tidak tertahankan geuwat kawin gitu, geuwat kawin. Eta sae. Eta teh matak ngawaris lamun bareng salaki jeung pamajikan, eta teh matak ngawaris rasa cinta na pamajikan kana jadi salaki fil qalbi dina hate. Matak ieu teh servis lah supaya servisna alus gitu. Ya. Bareng cara servis pamajikan yang baik. Tak paribasa kunaon sok bapak pasean di rumah tangga salah satu nate lantaran servis salaki kurang hade kan jadi pamajikan. Mun kene make obat kuat ulah bejaan urang. Ulah. Komo ulah kudu dicor make besi 12. Ulah. Sabisa-bisa mah geus natural. Naon sababna bisi jadi penyakit tina efek sampingna bisi. Amun kena ulah natural atuh kumaha carana nya tinggal diatur pola hirup kuat syahwat teh diatur pola hirup mah pernahnya dina kesehatan hayang kuat menjadi salaki tanpa obat penguat, tanpa make semen meureun, tanpa obat kuat teh pamajikan akur hebat sing loba minum cai bodas cai herang sing loba minum cai herang eta teh mata nguatkeun kana syahwat. Asli saya mau wani diriungkeun. Asli. Kayak geura kutan tanasaan. Anyar mah biasa kuat keneh tan. Kayak geus ka itu loba gawe, loba pikiran, loba itu ieu. Nah, carana teh minum air putih. Muli obat ieu, muli obat kieu. Kuliah kram tengah-tengah liur kayak itu teh. Ya kursi jima jadi misalah kumaha eta teh. Aduh nyai itu kan misalah. Aduh. Tak paribasa geuningan tahan kitu mun kawin mah. Ya santri kawin. Malum santri teh jarang ulin, jarang naon lah katanya. Jadi pas kawin teh malam pertama teh bingung kudu kumaha ieu carana. Wah, geus ripuh bingung carana kumaha. Lain didengekeun kudu jadi mitohana teh ketinggali nambah meusigina teh can gawe, ketinggali can adus ieu teh ketinggali biasa we. Cika teh bejaan mah deuk kumaha meureun deukeut ku bapa moal bejaan ku indung teh. Neng, kumaha atos teh acan. Nah, naon mah malam pertama bingung mah abdi teh kumaha kedah ngawitanana. Atuh gampil ngawitan.
Itu kedah kumaha da teh cenah bingung kumaha nyariosna. Kumaha ngawitan ngalakukeun anak gampil. Sok ngadu-ngadu tuur heula. Gampil. Oh, bener tah. Peuting nu kadua salakina dijuru pamajikan dulu. Seak diadukeun tuur. Rengkot atuh tuur. Ah, nyari tuur. Isukna neng kunaon geuningan papa. Eta mun siga nu ripu. Kapan surma mah pieur ngadu tuur. Atuh ulah tuur hungkul jeung beuteuh. Bener peutingna seak jeung beuteuhna buledak. Gareuneuh sawak-awak. Halo, jadi santri. Kajian geus, tak kamari dibahasnya. Cara najima teh kumaha seperti istrika pulang anting. Siga umal singkreup ka jero kaluarkeun, singkreup ka jero kaluarkeun. Eta teh sae. Guys. Eta teh. Peun. 3. Asali 1 ari etika jima nomor ka3 tina nalika keur jima ala yusri'a eta yen teu ngagancangkeun itu si jawaj bi ikhraji dakari kana ngaluarkeun dakar inda isasihi dina nalika ngarasana si jawaj bima iha kana kaluar hayang kaluar cai manina itu jawjah. Fainau karena saestuna itu ikhraj yud'ifu eta ngalemahkeun itu ikhraj adzakara kana dakar wala yahzalu jeung ulah nyabut itu rajul atawa jawj an hati jawjah ma'ahu kana cai manina jawj li anna dalika karena sanyana itu naonnya yakzalu nyabut yadurru eta matak madarat atau milaraan itu dalik biha ka itu jaujah. Nomor katiluna ulah gagancangan hayang ngaluarkeun cai punten lain cai mani ulah gagancangan ngaluarkeun dakar dina nalika cai mani geus kaluar. Lamun cai mani nu jadi salaki geus kaluar ti pamajikan keur waktu jima tuluy kaluar cai manina menjadi salaki teh geus kaluar ulah gagancangan hayang nyabut nadakar. Sagede wayana teuneun heula maulis dikeum atau ditegerkeun lah mun bahasakeun urang mah. Sanujuna nuju neger heula. Keum teuneun heula. Sugan kaluar teh jadi peuyeum. Geus make ragi. Keluar teh jadi piscok. Teuneun heula layusnya ulah gagancangan teuneun heula sabab lamun begitu keluar tuluy langsung dicabut eta teh milaraan kanu jadi pamajikan kunaon geus jima tapi ngadon nimbulkeun papasean atau umpamana teh jadi goreng lah umpamana teh jadi naon we karena milaraan ka pamajikan keur waktu jima hartina pamajikan can puas ngaluarkeun sakabeh birahina ari salaki geus dikaluarkeun atau geus dicabutna maka jadi goreng kana jadi salaki ya eta nu disebut kurang servis jadi bae goreng kana jadi salaki mau diajak jima teh jadi moal kudu kumaha kitu tuturkeun ka hayang atuh da apa cenah umpamana teh abdi teh tos repot geus ngeneger cicing geus karep kumaha sakayang mau jadi pamajikan kayak dengan sendirinya pamajikan bakal ngalepaskeun lamun geus ngalepaskeun berarti geus ngarasa puas. Eta di antarana tingkah nalika keur jima. Tadi mah tingkah samemeh naon? Jima, ayeuna mah tingkah nalika keur jima. Teraskeun entos wae. Tos heula nya. Oke, bagian nomor ka wa amma salah satu allati ba'dahu. Kumaha eta? Kewe lah di bejaan apa namanya. Ieu teh cara hayang boga budak lalaki kumaha? Lamun ayeuna Mang Habib geus kawin hayang boga budak naon ya nah misalna teh lalaki engke nu kadua hayang awewe kumaha carana di bejaan hayang boga budak lalaki kudu kumaha carana hayang boga budak awewe kudu kumaha carana aya carana ti mana geuningan make ieu riset kalolobaan kagalibana siga kitu ieu ulama bisa nepi ka kieu sok head wae itu bisa nepikeun ka di riset sehingga urang kadang-kadang kedar atau kadang-kadang lah awewe ngitung head salah rata-rata ngitung head teh kalau lobaanana nya ngitung kana poe
Bener eta mah mudah kana kalobaan waktu nah. Padahal kuluna ngitungna kana waktu 24 jam. Nu 24 jam aya dua, aya munqati, aya muttasil, aya nu kapegat-pegat, aya nu nyambung. Aya anu muttasil mah kaluar we terus getih teh teu eureun-eureun. Maka pang saeutikna waktu head sapoe sapeuting 24 jam. Sabab muttasil teu eureun tuluy siga keran. Untung teu siga setim ge. Dua aya nu munqati pegat-pegat kaluar headna teh pegat-pegat. Pegat-pegat aya dua, aya anu kagaliban, aya nu kalolobaan. Nah, kagaliban sabaraha poe? Hah? 7. Ayeuna kalobaanana 14. Berarti eta pegat-pegat nah anu 14 melila waktuna. Jadi dihitung mah rek nu sapoe, rek anu 7 poe, rek anu 14 poe, mun di waktu mah kabehna oge 24 jam akur teh. Misalnya head abdi masuk saminggu, keluar 30 menit, henteu 2 jam, keluar deui 30 menit, henteu deui 1 jam, keluar deui 30 menit, henteu deui 4 jam umpamana. Dihijikeun mah 7 poe, pas 7 poe hitung pasti 24 jam. Sok sieuna teh kieu kunaon pangana dibejaan teh. Umpama 24 jam tanggal 7 ya, tanggal 7 ya geus ka 7 poe na. Ka 7 poe na jam genep isuk-isuk teh geus pas 24 jam. Geus naon? Geus 24 jam tak poe ka-7 na teh ti isuk-isuk jam genep teh. Da lohor teu salat, asar teu salat, magrib teu salat, isya teu salat dengan alasan masih keneh head padahal geus beak headna teh. Padahal geus beak headna teh. Naon sababna? Da urang kalobaanna ngitungna kana poe, rek ge ngitungna kana waktu. Makana lamun keur head teh ente boga HP, ente boga buku, tulis cik keluar sabaraha menit. Tes ku ente, tes drive. Tes ku ente, oh ieu urang head jam sabaraha tadi teh, kira-kira we tadi karasa jam sabaraha. Oh enak saat jam sekian, 30 menit. Tuluy hitung moal leuwih ti 24 jam. Ek mutasil rek munqati. Berarti lamun anu 14 poe keluar headna umpamana 30 menit, henteuna 5 jam gitu kan. Keluar saja henteuna 2 jam, nu pikeun ka 14 poe. Jadi nu sapoe, nu 7 poe, nu 14 poe eta teh dikumpulkeun mah sabaraha jam? 24 jam. Ngan nu sapoe mah mutasil teu eureun keluar terus. Doaan jami'an.